Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Najwa Maulidina Nurul Aufa ti kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngawawancara pun biang ngeunaan COVID-19. Mangga tepangkeun. Wasta ibu Eti Rahmatika. Naon sih pademelan ibu teh? Ibu ngaulang di SD nu aya di Sabudaran Cibiru. Naon wae dampak COVID kana pademelan ibu? Kegiatan pengajaran diajar daring atanapi PJJ tea. Kumaha cara ibu nungkulan dampak COVID eta? Muhun daring tea. Kumaha sikap ibu kana pembelajaran jarak jauh eta? Sesah pisan siswa ngartos kana eta pelajaran. Kumaha pendapat ibu kana anu ngalanggar protokol kesehatan? Kesel pisan kedah disangsi atanapi ditindak. Naon harapan ibu ka payuna sabada COVID leungit? Tiasa diajar tatap muka, kempel sareng siswa oge rerencangan. Sakitu wawancara abdi sanempun biang. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.